menang bantuan tim pemerintah bisa meuli beas. Rezeki anak soleh ieu. Rek nguseup sasebeuna sia. Misalkan naon ieu nu ngaganyel can we duit geninganan kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Pak RT. Aya naon, Pak? Kumaha Mang? Alhamdulillah. Dek. Muhun. Kamari kanggo pencairan. Muhun. Ayeuna pencairan kaduanya. Muhun, Pak. Kanggo persyaratan sepros kamari we. PP, Muhun. kakak, Hah? sareng surat pencairan aya teu? Surat pencairan kumaha, Pak? Sok di kanan nya. Sok dilari heula. Mungkin ku Bapak dicek. Anu eta teh anu jeung Acis? Nuhun. Aduh, Pak. Ya, Pak. Pit. 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 Maneh nempok kertas duit teu? Kertas duit. Kertas duit dina seseuhan. Kertas. Duit, Pit, duit. Kertas. Eta teh duit. Kertas duit, eta teh duit. Kertas. Amanakeun eta. Dipikeun kana sampah. Aduh, cilaka. Aduh, duit mana kertas duit. Tapangi kertas duit teh alhamdulillah. Ya Allah, rezeki. Alah, tapi rawi. Si Dede teh meuli ngalilat teuing nya. Dek. Iya, Pak RT. RT. Iya. Fotokopi KTP-na. Mun, sok beres ieu. Fotokopi kakakna. Kopi kakak. Kertas anu hiji di mana? Aduh, kumahanya isin, Pak RT. Kumaha kitu? Iya. Aya tapi eta Pak RT.